Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados hormat anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa kumuliung deui sakumaha biasa dina ieu palah mulia nyaeta bari nambahan ilmu. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing nambahan ilmu urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah sim pribados ayeuna bade nerangkeun tentang fi'il. Mudah-mudahan urang sadaya nyaeta sing bisa kana ieu nyahokeun masalah fi'il. Amin ya rabbal alamin. Mangga ayeuna urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali al-af'alu salasatun madin wa mudayun wa amrun lahu darba wa yadribu wadrib wal madi maftul akhir ya bada wal amru mayyumun abada wal mudari'u ma kana fi awwalihi ila zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alayhi nasibun aw jasimun falawasibu asyaratu wa hiya an walan wa idan wa kay wa lam kay wa lam wujudin wa hatta wa jawabu jafa wal wawu wa jawajimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa allama wa lamma wa du'a wa lafinahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa ma wa ilma wa ayu wa madda wa yana wa ayna wa anna wa aisma wa ghaiba ma wa ila bisikri khosoh. Tahnya ayeuna urang artikeun, urang jelaskeun dina masalah fi'il. Urang jelaskeun dina masalah fi'il. Urang pertelakeun dina masalah fi'il. Ari fi'il teh kabehna aya 3. Fi'il kabehna aya 3. Kahiji fi'il madi, kadua fi'il mudhari, katilu fi'il amr. Contohna fi'il madi doroba tuh, contohna fi'il madi teh nyaeta contohna doroba. Fi'il mudhari contohna yadribu. Fi'il amr contohna idrib. Contohna idrib doroba nyaeta fi'il madi itu yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il madi. Nah, ina urang jelaskeun masalah fi'il. Naon nyaeta fi'il madi heula nu pertama. Fi'il madi nyaeta dipatahkeun dina akhirna. Salawatna nya fi'il madi kudu mabni patah. Lain dinasab naik fi'il madi mah. Nah, jadi fi'il madi barisna kudu mabni patah.
Ari fiil mudhari mah lain nya nasab. Nah itu ari fiil madhi mah nyaeta mabni patah salawatna dina akhirna teh. Kecuali nyaeta fiil madhi kadatangan tafa'il. Nah, kecuali fiil madhi kadatangan tafa'il, lamun kadatangan tafa'il eta kudu mabni sukun. Contohna ieu tahdorobtu barisna kudu mabni sukun si fiil madhi lantaran kadatangan si fiil madhi kadatangan tafa'il rubah tadina dorongnya doroba tehnya eta mungkin patah kusabab kadatangan tafa'il jadi mabni sukun. Nah, naon dia fiil mudhari? Fiil mudhari nya eta barisna kudu dirapakeun salawatna. Fiil mudhari kudu baris fiil mudhari kudu dirapakeun salawatna. Terus kumaha cirina? Nah, ciri fiil mudhari nya eta opat. Anayata eta di mana-mana mimiti lafaz make amjah atau make na atau make ya atau ta eta teh nyata fiil mudhari eta baris dinaonkeun kudu rafa salawatna kecuali si fiil mudhari eta kadatangan amil nawasib. Nah, eta fiil mudhari kudu naon kadatangan kudu jadi berubah kuduna nasab. Contohna ieu an yadriba pan tadi fiil mudhari kudu rafa barisna. Nah, setiap fiil mudhari kabeh nya eta menciri fiil mudhari mah opat anayata tah di mana-mana fiil mudhari nya kabeh tah pokona arek amjah arek nun atau iya atau ta tetep eta kudu rapakeun. Contohna yadribu barisna kudu rafa. Ya itu teman adribu baris kudu apa terus tadribu kudu apa barisna tapi eta setiap fiil mudhari itu tah kieu ge lamun geus kadatangan kumaha fiil mudhari lamun kadatangan an tuh kadatangan an eta berubah kudu dipatahkeun kudu nasab ieu mah an yadriba fiil mudhari ayeuna kudu nasab lantaran kadatangan amil nawasib. Tah eta amil nawasib teh nyataan kadatangan an berubah ayeuna mah tadina kudu nasab salawasna kusabab ayeuna fiil mudhari kadatangan an eta kudu nasabkeun. Ari amil nawasib nya kadatangan amil nawasib ante nyata amil nawasib nyata tingali tina eta tinggal baca tinggal baca wahia an walan wake tah eta saterusna buka dina kitab jurumiyah we aya eta contoh-contohna hiji an lan tuh aya izan kae lam kae tuh aya dina jurumiyah tah terus saya sebacakeun tinggal irik dina jurumiyah pasti paham ieu an hatta atau nanti itu kan sudah hatta wahata ya hula segala ya hula hatta ya riba jadi nasab ya riba. Jadi di mana-mana fiil mudhari kadatangan amil nawasib yantarana nyata amil nawasib atau hatta eta kudu berubah jadi naon ayeuna kudu nasab ayeuna apa ayeuna kudu nasab. Di mana-mana fiil mudhari kadatangan amil jawab berubah tadina rafa jadi berubah kumaha jadi jazm
Nah kumaha amil jawazim teh nyata di antara lam. Oh. Lam yadrib, lam yadrib. Rubah ayeuna tadi tanya si tadi fi'il mudhari pertama namanya dimimikeun kudu naon kudu rafa. Salawasna kudu rafa. Temu kedatangan an berubah jadi nasab. Ayeuna kedatangan lam berubah deui wae. Lain nasab ayeuna mah. Di mana fi'il mudhari kedatangan amil jawazim nyata lam eta basa kudu disukunkeun. Lam yadrib bari semua kudu jazm naon alamat jazmna nyaeta sukun. Lam yadrib barisna kudu jazm ayeuna mah lantaran kedatangan amil jawazim. Oh, amil jawazim aya bara tadi ini deui. Tadi ku si beres dibaca. Buka weh eta dina kitab Jurumiyah bahwa amil jawazim teh nyaeta ibarat di dieu aya 18 di antara lam, lama, wa alam tah tingali dina eta nya dina kitab Jurumi, dina Jurumiyah aya eta tinggal buka. Ya, ieu sebelumnya langsung tangkeun secara itu wae, pasti paham ieu tinggal buka dina eta. Lam yadrib barisna kudu jazm, alamat jazmna sukun. Nah, itu nya. Terus ayeuna anu kumaha anu katiluna nyaeta fi'il amar. Fi'il amar nyaeta barisna kudu mabni sukun dan jazm mabni sukunnya contohna idrib. Idrib contohna fi'il amar eta kudu mabni sukun. Fi'il amar eta barisna kudu mabni sukun. Ari danyahukeun ciri fi'il amar teh nyaeta aya ya mutakalim atawana ya mutakalim. Aya iya mutakaliman. Idrib, idribi bisa kitu eta ciri lamun eueuh Kuhayaan berarti yang idrib fi'il amar. Nanti fi'il amar sah kedatangan iya mutakalim. Jadi sah kedatangan idribi kedatangan iya mutakalim sah. Nah tadi ciri fi'il amar teh nyaeta aya iya mutakalim, aya mutakaliman. Lamun eueuh iya mutakalim berarti sah kedatangan iya mutakalim eta dengaran bos kitu lapan fi'il amar. Nah lamun cara eta ciri na fi'il madi, ciri fi'il madi kitu kan lain fi'il madi teh nyaeta cirina tatanis jeung tafa'il. Ciri fi'il madi tatanis jeung tafa'il dina akhirna. Ya, contohna seperti dorobat nya dorobat. Nah, eta ciri fi'il madina tatanis disukunkeun kana. Kumaha eta tafa'il kan kadua nyaeta ciri fi'il madi nyaeta tafa'il. Dorobta. Nah, itu tafa'il. Eta tafa'il teh dihirupan sana. Nah, itu. Nah, kumaha ayeuna lamun doroba beri doroba eta fi'il madi keneh. Naon cirina ieu? Tah, aya gimana? Ciri fi'il madina tatanis, ieu ciri fi'il madina tafa'il. Kumaha nu ieu? Teh cirian. Tah di dieu jawabna nyaeta doroba teh ciri fi'il madina sah kadatangan tatanis, sah kadatangan tafa'il. Tah ieu kayaknya jawabna kitu. Kolosnya dan mudah-mudahan beresnya. Mudah-mudahan ulang sadaya ngapal karena ilmu anu bieu serta ngarti karena ilmu anu bieu anu diterangkeun ku Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi